Kira ngopi lah. Kopi. Ke bisa jauh tina kopi yang mah Asep mah. Selanjutnya kita lagu apa nih? Dongeng lagu deh dongeng. Dongeng. Mang Asep dongeng cenah. Itu kan dongeng bae. Dongeng naon Nu dongeng. kebo. Tapi diganti jadi di opi. Wah, iya. Muncul di es bray. Jadi naon? Nu diganti. Oh, Ku di opi. Karena itu ada pulgar. Aju be diciduk. Dongeng ge dongeng. atau itu panjang jing cerita lagi. Atuh sting. Dongeng nanya. Aduh. Panjang lupa itu mah mesti 3 jam. Sting lah. Gura ge dongeng. Ngobrol jeung jelema bolot pan kebal. Emang anu bolot sih dia. Mun eta bolot mana gara-gara nama. Pinat aya. Ayo gura ge. Bolot. Kumaha cenah tawa cenah eta. Itu bae eta. Anu ka sawah teh ya. Mindahkeun bumbung. Jelema bolot. Anu bolot. Nah. Di hirupna di leuweung di kebon. Sorangan beta. Di kampung aja jelema bolot. Heeh. Mana isuk-isuk geus ka kebon eta. Isuk keneh eta mah Kampil, sanarieu. kampil. Ting semangat teuing peutingna meureun nginum jamu cenah meureun. Ting peutingna geus dibere teuing nyawa. Ku pamajikanna. Dibere naon ya? Semangat. Oh, biar semangat. Heeh. Terus Ka kebon subuh keneh ka sawah. Ka kebon terus ka sawah dari kebon. Termatul di sawah. Eta manehna keur ngeunah-ngeunah maculnya. heeh. Meureun kebal-kebal meureun ku semat lapar eta manehna. Lapar manehna. Nah, biasana eta jam salapan teh geus pemajikan geus nganturan. Biasanya nganturan jam 8 teh. Ya oh ya mah teu nganturan meureun ting telat meureun ting goreng jengkol heula ting kumaha eta. Pemajikan deui mah telat. Telat ya pokona mah. Laju kuat meureun mah lapar. Geus lapar eta geus beak lapar ganti lapar. Main heuleung malamun bae. Geus mopo teh nya. Capek. Heeh. Tadi kan mana meureun ngeuleuh kebo eta mah keur nyatuan teh ya. Balikna ka ditu. Balikna. Ngajuburan kebona. Oh, ngajuburan manehna. Heeh. Aju kuehna teh teh kueh kebona teh melototan. Tina juburna. Heeh, kabita meureun manehna nya. Kabita. Ngelapar nya. Aya kue na jubur kebo. Heeh. Terus aya bumbuan deui. Terus Kabita eta si manehna teh ya. Si bolotna teh ya. Rada budak, bolot nanti dengan rada budak baik gitu. bener di bolot sarua bae. Oh, sarua baik gitu. Sarua bae. Lain kurang pati ngadenge doang. Setik. Terus Tadi lah main nama culak cileuk meureun rehe nya. Heeh. Ngopi we manehna eta dina jeung kebo. Ngopina jeung kebo jadina. Geus beres sebenarnya gitu. Cocok lagi jeung kebo teh ngopi. Geus beres. Main leuleus meureunna. Di hanapeun kebo teh manehna tanukruk begitu. Main nyek balik ka saung beureun leuleus eta. Ya calanana mah di saung eta dina kabeh. Orang meureun eta si pamajikanna teh geus ka saung. Saung heula. Heeh, pas mawa sangu. Nganturan. Heeh, pan cenah salaki aing ka mana aya calanana we cenah ieu. Cuma aya pakaianna doang. Salakina mah. Pas dulu kaki dulu jauh jam berenang mah nanya ungkat. Kira naon? Gamotan kue. Lain macul eta macul kebo mana. Terus eta, geus kitu eta pamajikanna marah meureun cemburu kana kebo. Atuh marahna mah ka salakina lah. Marah yang salah Kebo kita. moal. Anu mah meureun. Dira dia kuai cenah ieu. Kumaha balik bae tak kejo dibawa deui kabeh. Aju si pakaian salakina dibawa ku manehna. Bawa. Aja. Teranjang Terus teuing anta mesin ulah make baju, sina sarua jeung kebo.
eta manehna meureun kadilah meureun sadar teh nya si eta kasaung meureun kasaung lah nginum kedua pas kasaung manehna kaget calanana kemana calana aing cenah pakaiannya waduh aing kumaha balik ieu izin manehna ge meureun balik Isin Tataranda. Lalu lama tuh balik eta nahan lapar manehna. Sampai ka sore. Nanggon poek bebalik manehna ka sarang. Poek terbalik eta mah. mah. Magrib bebalik. Datang di mah baru nongkrong bak-bak pedahar maneh. Pamajikan cicing be. Manehna meureun nanya ka pamajikan aja izin be nya. Ya balik na teu make baju. Pamajikan teu nanya deui. Sengaja burung ya pamajikan. Eta mana ke tanda tanya mana pamajikan aing kan nanya ka aing ge nya. Aing asup kamar mana lagi meringkep mana di kamar eta. Pas malam minggu eta. Malam minggu. Gila. Di masjid aya pengumuman. Masa peker. Nah, kadenya. RT teh. Kawarga RT 3 cenah meureunnya. Cenah isukan cenah poe minggu hari libur cenah ge anu sempat cenah anu lalibur. Pokona mun bisa mah cenah kabeh cenah bapana lalakina pamudana bapana. Isukan urang mindahkeun lumbung cenah. Nyamun teh lumbung? Lumbung doang leuit teh ya. Leuit tempat pare di sawah. Pare. Boga kabehan. Ada masyarakat. Isukan cenah urang mindahkeun lumbung cenah. Di dinya mah cenah kurang bagus. Lahanang srek aya tempat nu bagus cenah urang pindahkeun. Kerja bakti eta minggu. Kerja bakti. Terus itu beres saya eta rada budak ieu nya. Naon cenah eta di masjid nya eta pengumuman ieu. Jadi musola di pengumuman nama speaker masjid dah. Kadang yang main aja bolotnya. Budak. Aja main lah aing bari-bari nanda pamajikan lah. Ngadegetan pamajikan lah. Neng cenah hari tadi cenah sada aya naon kitu cenah di masjid. Kieu cenah tadi mah kadang ya kitu itu cenah rada kasarean cenah tadi. Lain cenah isuk cenah ieu. Warga dikumpulkeun cenah. Si sahabat cenah jelema cenah anu pernah cenah merkosa kebo cenah. Ditewak isuk. Teuing sama eta nya cenah jadi masyarakat dikumpulkeun isukan cenah ku PRT. Deh lu bener cenah serang masuk bisa-bisa bae cenah cenah teh. Ih bener teu kadang kitu. Ancai aing tadi rada kitu rada ngeloyot aing teh kadang ya cenah. Bener eta neng cenah. Oh cenah paku kitu. Teh cenah saha cenah. Bapak rek milu kerja bakti mah isuk neangan cenah eta bumur kuasa kebo. Oh cenah kitu. Jam sabaraha cenah isuk? Oh isuk be cenah teman bisa mah. Oh, hal cenah sukan ke bapak rada udang mah isuk keneh lah. Rek milu. Bari izin mah masuk ke kamar manehna. Bapak marek saleh lah supaya bisa udang isuk ya. Sampai cenah tepos di kebon, cenah berapa gara sare. Mana lain sare orengan. Gulang-guling memikiran kumaha Bisa sare orangna kepikiran. Bo mah cenah ke RT nya mun ieu cenah aing. Di sawah cenah tadi, jeung kanya RT ya aing cenah. Cara biasana RT ngomongin kos kitu. Mikir mah kumaha carana aing kabur bae kitu cenah. Aing mun kabur lah isi aing. Saya mah wah kaburnya eta puting-puting. Oh, santan isuk mah geus kabur eta jalan jendela. Kabur ke mana aing ida ngaputing keneh kitu ieu cenah. Aing lah molor di lumbung bae cenah. Molor di sawah bae aing cenah aya lumbung kosong. Gue tarik dipindahkeun. Masa molor di lumbung eta. Kaburangan mana. Cara dapet ting-ting ieu. Oh, di lumbung kaburangan. Isuk-isuk geus rame. Kurang lumbung. Geus RT teh jelema geus ngumpul dipimpin ku RT eta.
geus ditingker bari bung teh di rumbung eta lumbung teh. Anu bawa linggisna. Jeung nu bawa aritsna. Geus gerti heula cenah ieu bae nya. Pokona pangkas kabeh siapkeun cenah ieu. Nyalakeun ku RT eta. Ari tarik linggis teh cenah naon bukan palu tah cenah. Geus geus siap-siap cenah ieu. Bangsa cenah aya di kumaha ieu bener dipaehan ya. Dicerot yang mana nya ngadekeun we. Aya di paehan ieu cenah nya. Ih cenah ieu doang. Lu main ngintip teh tinu lah bolong teh. Geus ngebedugan teh aya mah parang bae cenah eta. Eta masyarakat. Oh, patul bae mau palu segala macam. Segala rumahna enak sebenarnya. Dipikir-pikir mah aing salahna. Jangan rugikeun henteu ke masyarakat, ka RT. Aing non RT kitu cenah ka aingnya. Cenah jero hate manehna. Ngaruang wae eta yang mikiran. Emosi manehna eta. Eta bubrak lumbah. Wah, buat manehna eta. RT. Datang rok cangceng teh. Kadieu. Nah, cenah ieu main geus heula kitu ka dieu. Hain ka dieu. Nyamperkeun Pak RT dan ditunjuk dah Pak RT. Teh cenah ulang tipiluan. Kebo aing cenah eta. Boga aing cenah. Atuh dihakanakan ku aing. Cenah ditumpakan ku aing. Nek naon maneh tipiluan ka aing. Naon kumaha nih? Anu numpakan kebo sakit, pan aing numpakan kebo cenah. Jadi rame-rame ngajak masyarakat rek nelak aing cenah numpakan kebo rek naon cenah ieu da aing ngarugikeun henteu cenah. Ka masyarakat ngarugikeun henteu cenah. Jeung menang-menang meuli aing kebona ge mah aing numpakan ku aing. Ih cenah aing kadi ge lain rek nelak anu numpakan kebo cenah aing kadi. Aing mah ngadakeun lumbung. Adanya kitu keur puting cenah. Kan keur puting diumumkeun cenah ku aing cenah. Main ulang. Main bersama. Ieu pamajikan aing. Pamajikan orang ngayon. Ampura ge cenah rada jadi botong. Alasan ribut. Kurang balik tuh lah. Apa majikan ting dikumakeun mah majikan. Yakin ditunjuk-tunjuk nih gitu. Balik ke mana beri hendak ka majikan. Ayo parah. Laki itu mah. Eta beres tak. Jadi ada. Geus aing marek-marek